Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tujuh eta horeng sangat berrahasia. Langit diciptakan sab'ah, 7 lapis. Bumi diciptakan sab'ah, 7 lapis. Laut diciptakan 7 jenis cairna laut. Kemudian atuh aya nama di darat alam ya, cuaca iklim lamun hayang nyaho aya 7 iklim asli nama. Ieu teh naon kitu ngaranna ada 7 teh ya, sangat berrahasia anu luar biasa. Iki kan 7 kan make tambahan kali 10 jadi 70. Aslina mah kan 7 kan dikalikan 10 jadi 70. Ieu tah nomor 7 ku pohara-pohara amat di diri urang aya 7 liliangan. Aya 7 hiji mata, 2 irung, 3 sungut. Eta kan liang teh anu kitu. Karak sabaraha tah? 3, hiji nu hareup naon liang naon? 4 gitu Kang. 5. Ieu tambah tanu hiji ieu, nu hiji deui ieu 7. Ieu 2, ieu hiji, ieu hiji 7. 7 liang nu aya di awak urang iyalah anu jadi sumber kekacauan diri urang. Bahkan bisa kajadikeun kaistimewaan diri urang. 7 liang. Namun urang bisa ngaraksa mata surga, tapi urang teu bisa ngaraksa mata neraka. Mata liang mata. Urang bisa ngajagaan ceuli surga. Urang bisa loswat tina ngajagaan ceuli neraka. Ceuli. Urang bisa ngajagaan sungut, ieu teh surga. Man kana yu'minu billah. Mun anjeun benar-benar iman ka Gusti Allah, nyarita nu bagus, alias mut. Nyarita nu bagus atawa cicing. Ieu kan berarti Kanjeng Nabi ngarahasiakeun. Ieu satu rahasia tah, ieu sungut pohara. Mun ente man kana yu'minu billah, awas, mun ente iman ka Gusti Allah maksudna penyempurnaan. Ya, carita nu bagus atawa lias mut cicing. Berarti lamun carita bagus surga. Cicing surga, sebalikna neraka. Sungut deh. Nu mantak eta kamakola Haji Roma Irama lain salah bener eta. Pedang itu lebih tajam. Lisan itu lebih tajam dari pedang. Eta kan nyana bahasa teta menang di Kangjeng Nabi. Hebat eta Raden Roma Irama. Masya Allah kan. Pohara eta. Kumaha ngagunakeunana. Tak ieu lisan. Nah, ieu bahasa 70 marrah lain sambarangan horenganan. Tah timbul aya mafhum aya henteu diatur ku ahli usul fikih. Ieu mah asalnya arah hoba supaya penasaran. Henteu cenah kieu aya paham ngaranna ngaji teh mah. Ieu mah kan lain keur ngaji hiburan. Tuh, ngaji bebeneranna mah kudu maca kitab nu bener. Teu mantak sok ditanyakeun budak santing pararangel amat sih teu rek balik-balik bodoh 15 tahun hese ngaji. Ulah dipajar babari. Aya anu 20 tahun can balik-balik. Hese. Kadang ditanya teh sing 20 tahun udah balik-balik emang ngaji hese. Teu boga modal. Sudah teh ngaji hese. Padahal gua ngamodalan lah cenah. Macem-macem jelas hese ngaji. Namun terus urang diteliti itu makin ngadi itu makin hese ngaji mah lain makin babari. Makin terus makin hese, makin terus makin urang keur ngaji amil mah bisa naik ka julumnya rada hese, naik ka alfiah diperdalam kurang alfiah. Leuwih hese deui leuwih mantak syarah alfiah mah dimiti Ibnu Aqil, Ibnu Hamdun. Kemudian Khudori kabelah dituna terus. Ambalaya tah syarah alfiah mah leuwih ti 10 ku hese na ngaji alfiah. Hese berarti asal loba syarahan nu majaran lain Usmuni mah 4 jilid Usmuni di urang mah aya Haji Asmuni. 4 jilid. Ambalaya syarah-syarah alfiah. Tah eta teh naon eta berarti ieu lain sembarangan ilmu jero berarti mun kurang terus dijerokeun beuki puyeng aja ka dieu ka harti nu aya ge aja peulengit teu ka harti nu aya aja leungit bodoh deui bae hese tah ieu 70 marrah
Masya Allah. Warenganan angka 7 lain lalagaan. Sebab lamun dihitung ku ahli adat, hiji tunggal, 2 zauj, 3 tunggal pertama setelah hiji, 4 kedua setelah 2, 5 ketilu setelah salasah, 6 genep melebihi 5. Hitungan makan cuma 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika 5 berarti ia adalah nisfu, pertengahan kadi. Kadina pertengahan. Jadi berarti khomsah eta pertengahan setelah sitah melewati khomsah. Ieu teh bilangan pertama. Sitah teh tina tazwij, tina jangkep. Berarti bilangan pertama setelah khomsah anu ganjil 7. 7 bilangan ganjil pertama setelah 5. Ieu teh lain berarti pertama ti awal. Ieu ngan sakadar penyempurnaan ganjil 7. Kaditu nama 8, 9 aja 10. Biji 9 engke nilainya lain deui setelah 7. Ieu 7 teh ngabogaan kekuatan. 7 mah ngabogaan kekuatan. Nu mantak di Gunung Karang aya sumur 7. Sia tan sok kadar itu. Oh, kan? Itu sembarangan eta. Menang gitu naon ngaranna Syekh Mansuruddin 7. Ketika nyana naik ke belah ditu terus dikudu eueuh cai nyana tangga kalang turun sedangkan mendesak waktu kieu deui eueuh cai di luhur gunung ditepak doang nyana teh timbul cai. Begitu ditinggali ku manehanana ieu cai teh can wajar dipake wudu nepak deui belah di timbul deui. Panjang ka dongeng geus bereulanan 7 bae karak dihijikeun teh cai nu 7 teh dipakelah wudu. Sumur 7 sasakalana awal seperti eta kadituna panjang-panjang berong. Coba orang nurutannya na. Tepak sumur ku Haji Pendi. Sumur ya mah lain rata sumur. Nu aya caian. Sumur nu aya caian tepak. Koredas. Koredas mah leuwih ti saat koredas. Eta bahasa Vietnam koredas. Ai kitu mah cai nu di meja sok leungit eta mah biasa teh. Sumur ieu mah koredas. Ya Allah ya Rabb. Sebain nu mantak hewan paling buas dunia adalah sabu. Sabu teh 7. Sabu teh 7 sabu. Macan. Paling galak di dunia. Geus moal aya tanding. Sebab kagagahan aya dinya raja leuweung. Mau teh sabu teh 7 sabaun disebut sabu satu galak sabu. Rahasia tah eta maung sakitu galakna eta sumur 7 sakitu luhurna eta 7 nu aya di awak urang liliangan nu bakal ngabahayakeun maung galak bahaya sumur 7 luhur bahaya. Di awak kurang aya liang 7 silaka lamun kurang tetapi kurang bisa dilunakeun kurang bisa ngalunakeun naon kitu ngaranna liliangan nu 7 di awak kurang maung bakal lunak urang bisa ngalunakeun liliangan nu aya di awak kurang eta sumur 7 teu kudu naik ka ditu peureum urang nyaho-nyaho aya di luhur. Urang cara nyium hajar aswad aya anu hese Allah kuarima da kamari ge nu getihan bu antrina baheula makan antri teh paling 10 bari rapi tahun 99 genep mah ketika urang nyium atuh aman dijagaan malah makun itu kuarima kan urang nyium ongko disungkurkeun ongko nya kumaha atuh kabaluar teh getih malulu masyaallah nu ngagoler di dan geus ulah kabelah dia mah geus teu kudu tapi aya cara urang hayang nyium hajar aswad tah lunakeun liliangan nu aya di awak urang. Oh, dengan tentram tenang khusus diukna khusus pereumkeun matana ceuli pereumkeun kabeh pereumkeun
Terus bayangkan Baitullah pas di multazamna liang atau lawang Ka'bah dengan pembayangan Ka'bah itu adalah Baitullah nu pernah dirumat diraksa dibuka ku Kangjeng Nabi. Bayangkan asupna Kangjeng Nabi. Ayalah babacaan nu aya dina Quran teh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka, dengan cara tertentu mun urang geus lihai engke bakal keluar perasaan ruh urang set plak urang lempang ta ka Baitullah asli seakan-akan urang aya anu ngapi. Ulah ditanyakeun malaikat apa jurig apa jin, tergantung jelema-jelema ya sia teh mah jurig bae. Asli lain urang awal ti perasaan urangna biasa bae bisa beureum bisa bentar datang seperti aya dimensi lain datang ka dinya nyium urang rapi dan lain sebagainya bari tampang ngaganggu batur ditanyakeun eta pas sedak-sedak henteu eta batur kamarana aya kok bisa kos kitu tanyakeun ka Allah nu bogana boh sombong amat sia mah dibere beja pajar sombong seperti eta kok bisa kos gitu teh tanyakeun ka Habib Lutfi tanyakeun ka Syekh Aziz tanyakeun ka ahli-ahli teh kudu dadeseka cukup bae gitu tapi nyium Hajar Aswad nah eta kon bisa gitu ieu piceunan liang-liang urang tina maksiat ieu teh sab'ina in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfir ieu bahasa sab'in sabu mau nu mantak bisa jadi kendaraan Syekh Mansur emang kumaha gitu mau lantaran dirina geus eueuh nafsu tina liang anu 7 tadi mau teh mau mempersiapkan diri ngomong deui nya na ge cenah bahasana kumaha atuh layang nyaho ya bahasa di urang ge bahasa kiai mah kieu bahasa ustad mah kieu bahasa bupati mah kieu bahasa gubernur mah kieu bahasa presiden mah kieu bahasa jawara mah kieu atuh bahasa maunya lain deui lain haju assalamualaikum bade ka mana mah haji oh, iya masih beti meureun. Itu bahasa mau. Nya ge selalu ngabogaan bahasa. Urang dibere ngarti. Nah, nya mempersilahkan diri jadi kendaraan mau asli kendaraan. Syekh Mansur mah deka mana ge naik mau. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Eta lah pertemuanana tadi Syekh Maghribi. Pertemuan di dinya jeung Syekh Maghribi tah nu kuari sok urang di zarahan teh di dinya hutan. Sok kaparangi di dinya Syekh Mansur, Syekh Asnawi, Syekh Nawawi, jeung nu lain-lain. Cenah pan alamna belah ditu ulah nyaritakeun alamna di urang. Urang syariat alamna ieu sebab perputaran matahari, perputaran bulan. Hayalah poe Sabtu, poe Minggu, poe Senin dihitunglah kurang Sabtu gajian, Minggu rekreasi. Eta mah urang blon kabeh ge pan. Di alam itu bagian teh butuhkeun mata poe, teh butuhkeun bulan. Teh butuhkeun tamatu, masyaallah. Nu butuhkeun mah kuari urang, jang utar atur. Kakarak urang rada luhur bae ge geus boh pohon kana poe. Coba belah ditu mah alamna pindah, teh butuhkeun. Dina hati teh butuhkeun teh geus teu melu, urangna selalu innallaha ma'ana. Poho. Nah di alam nu eta tunduk kabeh makhluk-makhluk khalaik. Kitulah ieu bahasa sab'ina marrah. Nah mantap. In tastaghfir lahum sab'ina marrah. Mun anjeun mang mentakeun hampura mun pertama mata di ka para munafikin kadua mah ka Abdullah bin Ubay 70 kali fala yaghfirullahu lahum. Ieu bahasa make bahasa sab'ina nu mantap cek Imam Jalal gila al murad bi sab'ina al mubalaghah fi qasatil istighfar lain hibriangan 70 tapi nu dimaksudna ngapoharakeun dina lobana istighfar Kanjeng Nabi teh pohara terus bae istighfar lain dihitung 70 lobana seakan-akan bahasa teh bahasa 70 kos urang bae beuh hartana tuh mesti itu mah 7 turunan moal beak 7 kene bae tilok aya 8 turunan ya tilok aya 7 turunan padahal mah 2 turunan geus ludes tapi kan itu bau tambah sugi 7 turunan moal beak masyaallah urang gagah seetik bae menca urang ayo 7 turunan sia kadiekeun ka aing ayo lawan aing bah 7 turunan sia bapak kolot sia uyut sia
udeg-udeg siur jangan wareng leuwih ti 7 urang tapi 7 bae urang mah harta ambala ya 7 turunan moal beak saha sih bisa ngalawan aing 7 turunan datangkeun ka dieu 7 teh eta geus make kacapangan tah batak ieu ge bahasa sab'in lain berarti kanjeng Nabi maca istighfar 70 tapi al mubalaghah fi kasatil istighfar ngapoharakeun dina lobana istighfar nah Muhammad sanajan maneh lamun maneh maca istighfar 70 eta teh lain bener-bener 70 poharana deui moal dihampura sama sekali masyaallah mantak aya hadis Bukhari law alamu anni law zitu lamun kaula nyaho bahwa kaula teh nambahan ala sabina 70 mun kula leuwih ti 70 gufira bakal dihampura Abdullah bin Ubaylah zitu alaiha niscaya kaula teh bakal ngaleuwihan ti 70 berarti kan ieu mah hitungan maksus berarti kan tangtu lamun aya bahasa berarti 70 nah ikan beda-beda nu mantak bahasa sab'ina aya apa eueuh mafhum ditinjau ti dieu ge geus beda wakila al murad wal adat al mahsus cek sakawa maya teh bilangan anu ditangtukeun 70 teh benar-benar 70 lantaran kanjeng Nabi nyarita wa sa'zidu ala sab'ina kaula bakal nambahan kana 70 deuk ngaleuwihan ti 70 terus satungtung encan babalik hatena kula tetep memang mentakeun hampura pohara amat eta kanjeng Masya Allah tapi akhirnya Allah nurunkeun ayat ieu merupakan pabayyana lahu hasmal maghfirah Allah ngajelaskeun ka kanjeng Nabi tentang tertutupna maghfirah moal bakal dihampura sama sekali ku ayat-ayat nu lain di antarana ieu sawaun alaihim astaghfartahum am lam tastaghfir lahum na ila in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum moal dihampura geus pokona mah Allah bakal ngahampura ka seluruh dosa-dosa manusia asal paehda ulah kafir ulah musyrik ulah munafik pertahankeun ku urang iman urang sehingga engke jaga urang di akhirat menang syafaat ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabb ieu teh urang ngaharepkeun syafaat ngaharepkeun ibadah urang mah atuh boro-boro soal tahajud soal duha ieu salat 24 nu 5 waktu bae ge daek cenah ulama husutan teh tah mun pelebah husut cenah sorry sia mah make sorry segala sadakeun lamun teu husut kan teh dihitung salat haju urang pernah husutan teh henteu encan pernah husut sebab naon jelema nu husutan nu geus eueuh duniaan hatena teu hubud dunia lamun geus teh hubud dunya karena khusus satungtung hubud dunya teuk ceuli datang ka husud cenah eta mah kiai udang-udangna gede kiai mana kiai yayasan teuk ceuli kiai yayasan bisa husud emang kunaon administrasi ambalayah tadi dia lain ulah yayasan teh ngan sakadar ilmiah ngan buat husud teuk ceuli anjing pan anjing atuh aing mah ngan dua-duana diteuk ku sia beak ngan moal rumus musuh mah geus eueuh duniaan di jero qalbi teu bisa dimitingkeun tah mah ulah ngomong kitu kiai jeung coba hayu pahusuh teu bisa kitu sebab khusus mah lain dimusyawarahkeun lain dimitingkeun lain dimuhadarahkeun aya gambaran dina tarangna ulah ngomongna naon bakal kaciri sebab sinar nu aya di tarang bakal kana beungeut urang sidarna apakah biru, apakah koneng, apa hejo, apa berem, apa begenek maleukmeuk, apa hideung. Tuh pelbah hideung bisa ka dieu. Henteu kudu ngomong kos kitu ku ahlina jeung teu bisa teh urusan gaib ngan nyaho. Saliwat ge cekas amat teh beungeut da masyaallah, masyaallah hebat amat teh beungeut pohara. Horenganan mantas dipisul. Nyaho sih pisul? Oh, hebat amat tuh semua herang teh. Tama herang ge herang zahir. Urut dipisul kitu terus. Di mana kana parandina? Di mana kana parandina? Ngomong atuh sia goblok. Tuh nyaho di mana urang lembur. Oh, aing sok maca doang. Tah eta mah kan
dohir doang cahayaan secara lain eta di awak orang aya kolbu di dieu teh aya otak di kolbu teh aya syu'a nyorot ka dieu di dieu teh aya syu'a teh batre nu nyorot ka dieu kadang beungeut nama hideung tapi syu'a nu nyorot ti hate kana otak teh ya cekas bersih ka bawah sinaran. Naon anu dipake karesep kumanehna apakah Quran bakal kasorot sinar kolbu kusuha ka dieu nur Quran. Urang resepna shalawat bakal kasorot shalawat ka dieu. Tak urang resepna zikir kasorot zikir ka dieu. Zikirna tahap-tahap mana bakal kanyawan. Nu bakal nimbulkeun sorot teh lamun urang neuleuh di kaca kemudian ieu lampuna lampu teh lampu cempor kadeuleuh ku urang. Bayangan lampu cempor kokos gitu di jerona aya lampu tempel kadeuleuh ku urang sinar lampu tempel di jerona ku urang katingali lampu teh lampu listrik cuman 10 atau 20 watt kadeuleuh ternyata di jerona masyuri Haji Masyuri beureun kadeuleuh urang aya tah sinar teh kadeuleuh naon bedana jeung di dieu teh aya suha gambaranana tah ka dieu nyorot ka dieu tina kolbu lamun ieu eueuh gangguan si su'a kolbuna bersih set kolbuna setengah bersih set teu kudu di musyawarahkeun di muhadarah teh kudu di thariqah deh paling eta teh ngabahas teh tentang perjalananana nyaritakeun zikir perjalananana kolbu aya sabaraha lapis zikirna ieu teh thariqah naon paling ya dibahas eta adapun sinar-sinar nama nu nyahuna nama eta kutubna nyawan si luhur nyawan ieu kurang luhur nyawan ieu nyaho teu kudu dibahas apa kitu sekedar kukumpulan bakal kanyawan luhur tina naon sinarna ieu kadeureuhan ku ahlina sorot mandak mun di kolbu urang aya mobil Avansaan kan kasorot ka dieu set kagambar ka di dieu na si kiai sok anu ngomong kieu bae Avansaan nu kuari mah bagusnya oh ya naon karang-karana lampuna nonjol iya tapi sebenarnya malah tuh Avansaan mah teh mah kaleng susu engke ge nyana ugu kula rencana kieu kiai sok ngomong gitu tah awe itu belah itu sok anu geulis nya tuh cicing we nya beda teh mah awe geulis emang ge lamun urang dikawin karunya bae aya anakna 2 urang mau urusan yatimna bae heueuh maksudna lah atuh aya indungna onam jadi 5 ge aya aya teh bae yatim kan karunya lemah susah pugu kula ge aya rencana kiai cenah eta heuh maksudna karunya ka yatimna bae aduh tungtuna mah yatimna mah teh diurus mayatim tah eta naon eta bisa kitu sinar ngan eta si kiai nu geus datang ka dinya teu meunang sembarangan ngomong sebab rahasia ai lain kaleupasan ngomong mah geus eta mah rahasianya jeung Allah sebab ibadahna ge abdi teh hayang kanyahoan Gusti cukup bae ku Gusti abdi rek naon kitu hayang naon cukup bae ku Gusti misalnya jeung Gusti sewaktu-waktu ku Allah dibere nganana ngomong kaleupasan ngomong eta teh kiai lamun kaleupasan ngomong geus kitu langsung ke ka kamar istighfar istighfaran eta ya Allah ya Rabbi ku Gusti dibere kitu haju kebeneran sampura Gusti si eta mah lain aing hayang Avanza aing jauh kan saha heula ese tulang cangkengnya dipapai goblok dasar jurig tah kos kitu eta mah lain asli asli mah istighfar ya Allah ieu mah nafsu mesti kene Gusti mere istighfar terus eta tutup Gusti ulah datang urang mun asli mah tutup ieu mah lain Pak atuh emang aing si naon teh nyaho aing mah ku Allah dibere nyaho bae beureun aing geus luhurnya ngaleuwihan ya Kangjeng Nabi ge bejana baheula teh lain bejana aing yakin berat ja aing ge merat sarua bae wah ya budak sagedeung deui asa deui teu kira-kira ngomong teh tah eta nah ieu lah keur carita ieu kiai-kiai yayasan bagus bisa palinter baca kitab bisa bahasa bisa ngan buat khusum
moal sebab naon aya administrasi di situ. Loh cenah kiai salap ge sarua. Kiai salap ge sarua ngan sia mah leuwih gede. Atuh tungtung mah saya tempat tuan masang. Aya we cenah kiai yayasan anu bisa husu. Aya anu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabira alhamdulillah katsir. Aya tuh kumaha dirina. Ya keur carita karyeun pedagang ya husu kumu pejabat ya sementak baheula di zaman Pak Harto aya kiai anu ngasup-ngasupkeun thariqah zaman Pak Adam Ali kemudian Pak Harto asup thariqah seluruh kiai thariqah teh anu asli mang mikirankeun nanaonan eta kiai berarti kan hayang pamerena hayang panyanjungna jeung sajabana ieu menyalahgunakeun thariqah bahaya ieu lain kudu thariqah tung saeu bae naon kitu ngaranna nasehatan dina syariat ulah dibere thariqah sebab thariqah mah tuh ada ngurusan nagara kumaha norekatna eta cenah Gus Dur mah tileutik norekatna tuh norekatna tileutik pas jadi presiden geus jadi nya mah embungin nya mah ngadahan duit negara teh aya di handapeun kaca begitu maot tah wasiat tah jeuleuan ku siap tah deuleuan kwetansi-kwetansina aya kabeh di dieu teu pernah make duit negara. Dahar anti Gus Dur make duit negara. Urang mapan jadi negara lain naon lain. Nyodorkeun proposal ka urang. Lain sia mah kapaciri ti dinya ke. Lintas tahu. Lah ieu jeung perbandingan teh maksudna Gus Dur aya di jero negara embungeun dikacaukeun beteungna. Ai urang di luar negara malah hayang bandingkeun eta bae. Masyaallah. Mantap ketika manehanana dilengserkeun endeuh dipertahankeun bisa jasanya nama. Ngan gerak Allah kos kieu geus ieu menyontohan doang. Teu hayang berarti eueuh di benak hati jabatan. Eueuh di benak hati teh tahta. Eueuh di benak hati lamun nya hayang tahta dipertahankeun. Teu hayang. Tanggung jawab ka Allah na kumaha. Nah, iyalah seorang sosok manusia nu geus bersih. Tah, guari urang tuh ka Habib Lutfi bae emang Habib Lutfi resepkeun ka dieu sigana we hungkul. Sigana atuh siga mah teh lain. Tuh kan siga kupu-kupu padahal kertas. Gitu kan? Itu mah siga kiai, bumbu bajingan. Itu siga doang mah. Eta mah siga wali, kos jangan bae sia ka wali. Eta mah ke udang-udang emang wali make udang-udang. Lain teh tukang ceramah make udang-udang. Itu pakai jubah, emang wali pakai jubah? Henteu, wali mah nu ngebersihan hatena. Oh, wali mah sataranjang, tangkorak sia meureun. Teu paham keneh bae suekeun sungut sia koy. Hi, hate, tambah sapira pakaian, tambah sapira kos kumaha endeukna bae atuh. Aya ge di syariat-syariat Kangjeng Nabi make ieu make tuturkeun atuh Kangjeng Nabi. Urusan mah kos kitu. Ieu. Masyaallah. Nah, jadi berarti mimitina Kangjeng Nabi temang macakeun istighfar ka para munafikin. Nu kaduana mang macakeun istighfar ka Abdullah bin Ubay. Kabelah dieuna ditegur ku Gusti Allah ulah atuh nyetop Kangjeng Nabi teh. Kunaon nu mentak ulah maca istighfar moal dihampura. Naha zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Zalika tutunya nu mantak dihampura ku Gusti Allah para munafikin teh orenganan biannahum kafaru billah lantaran para munafikin teh kufur ka Allah jeung ka Rasulna. Lain ku sebab loba jeung saeutikna istighfar Kangjeng Nabi lain tapi ku teu imanna ka Allah jeung teu iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab zalika bi annahum kafaru. Bisi pajarkeun kieu eta Kangjeng Nabi macakeun istighfar teh berarti kan teh diijabah. Atuh teu nyambung. Mun cara frekuensina teu nyambung urang teh hayang nyetel ka Majaya kunaon Elbama. Iya mal bisa kajen kumaha ge. Baheula tah baheula. Tuh, mah nyambung atuh kareke. Nah kan? Nah, ieu ge sarua Kangjeng Nabi. Nah, anu lurus ka Gusti Allah, ieu na kaluar ti jalur eta. Lantak dijawab,
zalika bi annahum kafaru tengah hampurana Gusti Allah kana istighfarna Kangjeng Nabi padahal mah Kangjeng Nabi teh istimewa tapi kan hidayah mati Gusti Allah lain ti Kangjeng Nabi nyangakeun sadaya-daya tah nu mantap henteu dihampurana teh lain ku istighfarna Kangjeng ku saeutikna istighfar Kangjeng ku lobana istighfar Kangjeng da Kangjeng nama berusaha harayang kuku Kangjeng Nabi teh supaya jelema teh ariman sebab eta lah tugas Kangjeng henteu kaluar tidak tugas Kangjeng kula mah dakwah sabae di dakwahan kula mah tidak terkecuali ieu teh kafir ieu teh musyrik ieu teh munafik satungtung hirup keneh kula mah di dakwahan sebab eta lah tugas kula tah lamun urang kos kitu tah jaheul nyepat ieu mah kiai ge di luar tugas kiai geus apalah ya kiai mah tugasna teh magahan jelema magahan nyana sorangan maca kitab ka masjid ka pondok ka majelis ka imah lamun boga panjikan dua gilir we tuh sorry ya sunjandung bae itu lamun hiji tah iya tah tugas kiai mah magahan aja kuari mah kiai teh kiai kuari mawa naon kana mau naon kana ngomong sia geura naon teu daekeun ngomong mau SPPT mau emap jeung sajabana teh lain tugas kiai tah mah bahkan kuari mah di zaman pemilu kamari aya kiai anu mau priwit heuy tah mah polisi bego ya tuh kuari kiai mau priwit beuh peduli negara tugas kiai tah cara Kangjeng Nabi dakwah geus itu mah aya urusanana bah ngabener-ngabenerkeun pamarentah tugas kiai bisi anu salah nyeun undang-undang kiai noel nurut jeung teu nurut lain urusan kiai noel mah kudu besi ieu teh korupsi toel urusan nyana eureun henteu eureunna korupsi urusan nyana tapi tugas kiai toel ieu mah pan lain tengah aminan kana korupsi sugan kabagian malah geus aya lah di jerona nanti dapat bagian ci kos kiai nyaloan atuh pan aya teh persentase sabaraha deui teh mun nyaloan teh tuh